Jang, bapak terek sawah ieu kaberangan ya. Maneh keur naon? Ya main mobilan tuh. Aduh, main mobilan wae. Cing atuh sakedeungnya bapak ek nitah pameulikeun nasi ka warung Tegal. Warung Tegal? Heeh, kade tong lila nya. Tah, ieu duitna ye. Ya, pek sasana jang maneh jajan. Nya. Heeh. Teu je. Tong lila nya, da bapak di sawah moal lila. Heeh. Nya. Tah, orang teh geus siap-siap kieu eka Tegal ah. Ah, si bapak teh meni nitah teh meni jauh-jauh teuing padahal mah nasi ge aya di Ciamis ge ah. Tapi da mun teh digugu urang nu doraka. Ah, lah. Tah, orang teh geus siap kieu eka Tegal ah. Geus berangkat lah. Aduh, capek geus di sawah. Jeung ieu beuteung kalah salapar ya. Mana budak teh dititah meuli nasi teh. Kevin. Geus can meuli nasi teh Kevin. Ka mana budak teh? Cing kurang tempoh heula. Wah, kan datang ieu budak teh. Ka mana eta budaknya? Cing kurang telepon. Halo Ujang. Ya, halo Bapak. Hari Ujang teh di mana? Ujang teh nuju di jalan. Iya bapak balik di sawah lapar ya hayang dahar. Lain alila teuing meuli nasi teh. Sok luat ka dieu ye. Ieu bapak geus teu kuat hayang dahar. Tuh eka Tegal, arek nepi Cirebon. Ujang teh nuju nungguan bus kadua. Paling isukan Ujang balik ka Ciamis. Aduh. Jauh-jauh teuing Ujang mau meuli nasi teh ka Tegal. Ih, kapan kita Bapak meuli nasi ka Tegal teh?